Hiji. Dua. Tilu. 7. Wah, si goblok. Oi. Anjir. Mau dipulistir kieu hirahna. Herangan. Dek naon? Nyarek gelut atuh. Lain euy. Nah kan? Sorana. Sok dek gelut mah. Jeung urang mah teu kudu capek gelutna. Yeuh, di mana-mana ge nu ngaranna gelut mah pasti bakal capek. Da ngaluarkeun tenaga. Da make fisik. Teu kudu capek jeung urang mah. Maksudna teu kudu capek? Teu kudu set bat bit bet. Teu kudu ujlang ajleng, teu kudu seralak serolok. Teu kudu raraceleng. Maksudna kumaha gelutna? Urang perang kakacangan. Hah? Perang kakacangan. Naon perang kacang? Kakacangan blog sedeh. Maksudna perang kakacangan teh kumaha? Urang silih tenggel 5 kali sewang. Wah, beres. Di mana tenggelan kalimat teu udang deui berarti eta eleh. Berarti eta KO. Jadi lah. Beres saheula rek teugel. Dewek heula apa maneh heula? Sok dewek heula teu naon. Tah. Anjir. Sok 5 kali. 5 kali. Tahan. Siap. Eje. Tahan. Loh, bedas tenggelanna. 2. 3. 4. 5. Ganti sia ku aing aya di teungeul blok sia teh. Anjir kekuatan si gelo deh. Sok ya. Tahan. Nah. Tong lumpat sih. Moal atuh. Awas ya aing. Keluar doa anaknya. Tahan. Sok. Itu kene. Awas 5 beres. Hiji. Eje. 2. 3. 7. Wah, si goblok. Naon? Salah ngitungna blok ya deh. Salah kumaha? Salah kumaha? Di mana-mana kita di rumah opat blok ya deh. Hah? Opat. Oh, opat. Opat di mana-mana ge. Bolonon ya deh. Ari tadi dewek 7. berarti dewek Salah. lamun salah Balikan deui. nyembalikan deui aing mah tahan. Sok nu bener ngitungna. Siap. Hiji. 2. 2. 3. 3. 10. Walah si anjing. Alah, goblok setan. Hah? Salah ngitungna setan. Hah? Salah. Salah lepah mana nah. Anu tas di rumah opat goblok ya deh. Hah? Opat belagu bolonon. Oh, opat. Opat. Ari tadi dewek 10.
berarti dewek salah lamun salah balikan deui anjing aduh ganti aing nu ngitung sia nu neungeul Sieta mah kalicur. sia kalincur wae Kalicur sieta mah bolonon eta. ganti hah ganti ganti kumaha mana nu neungeul urang nu ngitung siap tahan sok hiji dua tilu empat lima enam tujuh delapan 10 bener tuh bener tuh bener tuh alah lebih dari ngobrol apaan sih ya nu hitung nage aduh alah si goblok teh lebih terus wae sia masalah terus wae jeung berat si goblok teh aduh ampun dengan 1 2 siap wae gah dikelaweng keneh wae wah moal teu si goblok teh aya kene geuning paingan hampang atuh 1 2 wah sia nepi nama sia ka Pulau Gebang mah ditu ieu goblok teh aya keneh wae geuningan alah teu kudu ngaesekeun blog sia teh maksudna ya aing mah teu kudu dibalangkeun di macelang sorangan piraku tempokeun geura piraku ieu geura joy Ngejar sorangan kan. aduh ampun deh ayo Tenang udangan terang mawon. Ieu bayo. Kemaranan ayo. dek naon ieu jadi gelut atuh hah dek gelut alah coba eta ya di mana-mana ge dek gelut mas siap atuh taki-taki pasang kuda-kuda pasang pereup teu kudu jeung urang mah hah teu kudu maksudna teu kudu capek alah geus teu kudu capek deui wae gelut ya kangaran-ngaran gelut teh pasti bakal capek sia teh teu ngeluarkeun tenaga pi teu kudu jeung urang mah ya jeung urang mah teu kudu antal-antal acan hah teu kudu antal-antal acan jeung urang oh make ilmu setrum lain ilmu kontak lain kenut lain kumaha sih ya urang ngadu paseukeut-seukeut ceuli we hah ngadu paseukeut-seukeut ceuli oh ceuli diasahkeun kana gerinda gitu tah lain beguk hah lain maksudna urang paseukeut-seukeut denge saha nu ceulina rada saliwang berarti eta eleh kudu diteunggeul karang oh uji pendengaran tah eta cara jeung katang tuanana urang tanya jawab nu bisa ngajawab berarti ceulina normal nu teu bisa ngajawab berarti ceulina rada saliwang kudu diajar bere cara jeung katang tuanana jaga jarak hah jaga jarak potong deket teuing tong deket teuing atuh sia teh lalu deket-deket teuing mah lain ngadu pendengaran oh kurang mundur uing tah di dia terus di dia terus di dia terus di Ya lombang ah, kurang mundur wae. Naon cuma lombang dekat laut. Gusti nu Maha Agung
Aduh, ari sugan teh urut empang di dieu teh. Uyak-uyak kana alpan golodog. Aduh. Uset hadena teh dicakip eta widang. Atuh maneh ge kurang jauh, kurang mundur. Kurang mundur maneh ge. Oh, kurang jauh. Kurang jauh. Di dieu. Terus, dieu. Terus, di dieu. Terus moal katipu aing mah. Aduh. Si gelo teh. Gelo bener ya. Aduh, pisan keur aing. Saheula nek ditanya, "Oh, maneh heula urang dites ceulina." Sok. Pasang ceuli maneh. Siap. Dengikeun pertanyaan urang. Siap. Awas. Sok. Ngaran dawala mintara harja sanajan loba harta tapi natara balaga. Tempat tanggal lahir Karawang 15 Maret 1980. pekerjaan Petani dan seniman. beres. Betul. Ganti urang tanya ku Jawab maneh. cakap. Siap. Sok Ngaran. Arnold Schwarzenegger, Wah, Tempat tanggal lahir. Los Angeles 1975. Pekerjaan. Ojek online. Sih bener kamu tahu ha? Naon? teka jawab yo. Teka Modar ku aing. Geuleuh-geuleuh teuing aing tikus ruka urut empang. Sia teu bisa ngajawab make nanya naon. Budak. Atuh nanyana tong gancang teuing. Tong gancang teuing nanyana ngageblek sia mah. Aplen nanyana tong gancang teuing ngageblek. Ye, sanajan gancang, sanajan ngageblek, lamun ceuli urang normal mah pasti bakal kajawab. Pasti bakal leceh. Balikan deui. Siap. Oh, belum teu ngageblek. Kalem mah tuh nanyana sia teh tong gancang teuing siap. Ngaran Arnold Schwarzenegger, Tempat tanggal lahir. Los Angeles 1975. Pekerjaan. Ojek online. Aja dah gambar kasih kata sirara. Naon? teka jawab kene wae. Lama ku aing ditanya ngagancang naon, ditanya aplen naon ale Mang budak sia. Ganti. Aing ge bisa timbang nanya kitu mah blok sia teh. Sok. Aing deui nu jabe. Dengekeun pertanyaan. Sok siap. Awas. Sok. Ngaran Dawala mintara harja sanajan loba harta tapi tara balaga. tempat tanggal lahir Karawang 15 Maret 1980. pekerjaan Petani dan seniman. Sapi hiji, domba hiji. Betul, teka jawab. si gelo teh bisa anjing teh basianya. Coba orang tanya aku maneh. Siap. Ngaran. Arnold Schwarzenegger, Tempat tanggal lahir. Los Angeles 1985. Pekerjaan. Ojek online. Hasil komputer kemarin. Sapi hiji, domba hiji. Salah. Salah. Salah lebah manana gelo sih teh. Salah. Apaan mana gitu tadi ngajawabna? Sapi hiji, domba hiji. Salah. Salah lebah mana? Nah, apaan mana gitu tadi ngajawabna? Sapi hiji, domba hiji. Emang gitu orang nanya naon? Jual sapi hiji, domba hiji wae. Emang gitu mana nanya naon? Ya, ari cek kurang teh. Ari maneh geus merkosa naon wae. Sapi hiji, domba hiji. Rok teh. Ajeun aing gue. Ye, eta si gelo. Jol mangkat we can beres urusan teh sia teh. Pertanyaan teh can beres ya teh. Jol mangkat we. Can putus can ketok palu. Teu ngarti teh budak. Apaan manehna teh nanya. Ngaran cek Akang Arnold Schwarzenegger, tempat tanggal lahir cek Akang Los Angeles 1985, pekerjaan cek Akang ojek online, cek manehna hasil bisa cek Akang teh sapi hiji, domba hiji. Ari cek manehna salah. Cek nah nama ke salah. Ari kitu urang nanya naon? Ari cek emang maneh nanya naon? Ari cek manehna ari maneh geus merkosa naon wae? Ari cek Akang.
Waduh sigel goblok aing katipuannya. Aduh, apa emang celi urang gitu rada budak gitunya? Nah, Apa nipu gitu? Wah, teu percaya. Rasaan teh celi mah normal kene. Coba rek ditanya ka batur. Rek diakurkeun jeung batur sarua henteu. Mun sarua berarti celi urang bener kena gangguan. Mun teu berarti ditipu. Ya, ieu nu make songko, make baju sweater ya. Aduh. Waalaikumsalam. Can teh. Can. Urang Islam ada kudu assalamualaikum rek tamu mah tuh. Halus lain. Rek naon, itu rek naon. Ieu ngomong-ngomong ieu nya ye. Akang teh aya pangabutuh ye. Duh, apa butuh kieu teh teu ngecelok-ngecelokkeun duit ieu teh geus. Teh lain dek ngecelokeun duit. Dek aya perlu naon atuh puting-puting. Dek menta tulang. Tulung. Minta tulung naon ya cik hayang. Ieu rek ngetes ceuli bener keneh henteu da cek si dawala tadi kitu jadi teu normal sugana jeung nu sajen mah jeung ujang mah sugan. Lamun bener berarti ceuli normal, lamun berarti nipu tah budak. Cing rek dijajal ka ujangnya. Ujang. Coba dek ditaros ku aang. Ya, dek ditanya. Ngaran Mang Ade, tempat tanggal lahir, Subang 1963, pekerjaan, insinyur pertanian. Beres. Hebat. Aduh. Coba enak akang tanya ku ujang. Mangga saha nami teh? Arnold Schwarzenegger. Tempat tanggal lahir, Los Angeles itu pekerjaan, ojek online. Hasri susah harus Sapi hiji domba hiji. lain. Oh lain. Buset. Bener gitunya celi urang. Coba ya kan udah deket pisan ya. Juga neta mah rada jauhnya. Iya kan kata tangga ya tukangen ya. Sugan ieu mah. Abong deket masih teh kene wae. Coba. Ngaran Adi, tempat tanggal lahir 1965. pekerjaan pekerjaan Tukang ojek. ayo man nyanyi Ditanya mana ditanya ya. Sapi hiji domba hiji. kurang tanya ku maneh Saran arwah tempat tinggal lahir, Los Angeles blok ya teh pekerjaan. Sa tiga lo nih buaing anjing ya kadenge ku aing sia mah caca aduh i rombongan aing mentak DBS ya aduh hayang dang aduh aing can kebagian